Ay tinggal 20 meter sebelah tutup aja nu. Satengki na. Hah? Meter. Atina Jadi tutup itu normal. Normal kan 2 tutup. Tinggal satengki seberapa? Oh, tutup. Satengki teh. anu 12 meter mulai tutupnya. Orang lu gede nih, lu tasik. Ya itu mah nu pas nu we mah pergi jadi pakai itu mah. Pergi obat ini. Litik. Pergi obat. Bukan itu. Daun. Ini lain mana obat lah gerinya di kampung deh. Enaknya ke rumah malah ger. Genus. Ini sabun ya di hajuru dulu. Karena kopi masa ulah kana daun ya ulah ketempat daun. Mesin kromokson ge. Macam apa? Daun pan nyerap om. Iya paling. Pasti. Apa warna aja. Mun bae engke mau naga ka dieu. Kalau kita akan sampai hari dia atau dia mau sarapan. Oh. Mulai ini. Meuli anu eta teh ya cenah tenaga surya. Itu tak pakai kalau kayak itu pang lagi terang tuh. Udah mah. Tuh ini pintunya. Tembok. Saya tuh pada tuh nawaran kan aing mah aja tuh ngomong barado. Balik deh ka dieu. Kemarin nyampurkan kan itu. Balik deui udahnya. Balik dulu. Padahal mah kamari mah eueuh anu kaleuweung eueuh nu marap. Hayang ngelawan ocon itu. Pasun kamu Boroknya. Ayo lakukan makam makanya kamu ya makan makan abung di mimita Wawi. Ku awi wae nu aya. obat lah Ku naon? Ku kai naik level itu ngelepuh berenang. ini melakukan au Oh. Nyasal dan pagar samping. Kamar udah selesai. lalu kali tangan anyarnya anyar aing nyetek kamari geus aya nu sawaris anu ieu kembang. Nyetek kamari. Saminggu merenya. Aya saminggu. Leuwih. naon sekali itu Tek. Oh. iya sekali itu Taruh datang hijau anu hidung habun di ieu dia lagi. Ke istirahat. Anu itu mau utak-utak we tuh.
dia aja bisa. Kalah ka melongkeun wae bari ngakanan ieu ngakanan jagong cicing duna dina mahon nu dengklok di ditu tuh. Awak tuh gede mah ada ikut iya. Heeh. Betul ya wa ya. Teu ieu. Ayo urang Kalau sekarang baru ini. Nah, gaur motornya pandirinya tadi na aya ngaliwat motor kan ngagaur gitu. Gaur. Di tengor ka hare-hare we. Masa kesini tadi ngali dia nu breng mas. Punten. Ya. Mangga kalebat tuh. Punya kamar. Pikir karena kayak geduk aing kelas wah aing nyieun we nanti penggilingan jarang nyieun apa namanya teh gedung-gedung itu kan ya oh deh anu wah aing gedung nyieun pasti ki macam teh wah iya aku nyieun pasti ki mah kudu teh Lumayan 500 kilonya. Mau di lubung aya bahan mau di lubung gitu Mang Tis. Wah, di bawah beas ka lubung, ka lembur. Urang mah tinggal siap jual ya we. Urang mah yang nyeun teh anu jang keur ngabeaskeun ningan. Putar-putaran gitu mah. Dulu. Benar gede. Geus pada loba mah urang mah meuli lah, semua takut. Pokoknya mah jangan takut. Pantang mundur, jalan terus. Geus aya penghasilan mah, pokoknya mah meuli lah. Gitu Mang Tis. Sabaraha da mahal-mahal meureun. Nya we ari nyokotna kos nu pabrikan mah meureun mahal. Nu gede mah kitu nya. Nu gede. Oh. Sabaraha? Sabaraha? Meuli nu Mang Melo. Nyampe 5 juta. Wah. Oh, di style deui. Pokoknya main penting saya hasilna di dieuna. Kan aya nu langsung misah heulin siki jeung beas jeung eksak. Amun di rumah tinggal ngagolosor teh. Namun yang kaya mah ulah di situ mun teh titian nagari. Jang ka mana? Jang anu di kitu. Oh, ada si pujigan we tah teh kitu. Oh, kan beda rasanya. Jadi ulah di setek mentana teh. Ulah di setek terus dipoena dipoe ge bijian atuh kana moe bijian mah lila nya ka garingna teh. Nanti kos nu paheri atuh bareto. Wah ku plastik kitu mah. Yen balandar, daripada punyiru, paher lu teh lah. Punyiru. Editnya. Atuh meureunana teu muat loba. Ari Cek we mau nih kene geus kos mah jagong gitu. Plastik teh ningan. Purna. Balandarkeun we itu. Terus puji teknya. Dikukeun. oh mere ilmu na teh kitu tah mere paham teh. Ada yang komoyan. Cuma dia mah wae, pur wae jadi kopi teh. Ada malah teh. Oh, Jenis jaring nih. oh. Saya naging radio sama anak tuh. Radio tuh. Itu lagi sana na. Itu dia mah layak kan. Nah. Sama di kanan.
Adiyo tanam. Baik kan ya. Sudah geus kadagingan tina eta nya ek teh kan kumaha. Oh, jadi di masa mau geus ngararpok ya mana? Oh, seberapa kurang ya. Di Mang Mangipin. Oh, di mono kajong si nama itu si bos. Orang depan orang nama cara ibu we kalau gitu. Naon ih? Pada newak teh. Oh, upanya tanya. Jual. Oh. Orang gunung payung orang siapa? Ngaran ini. Lohong lamun daekeun sampo. Bari geus teu daekeun sampo jiga nu eta tah. Tapi da dipaksa dibere jeung sampo we. Dicampur. Biasa balik titik kamu gede. Titik kamu gede. Wah, tapi dia mah. Bisa. Apa dia salah kan itu lagi kan ini. Oh, ya nama mau lakan udah halo dok. Nyampe Isa. Di koren pan. Ai halo dok mah kalau ka payung makan Barang-barang kamu. Nya alus jukutna pae waya kieu ngored mah. jukutna pakai paklakana miluan. Heeh. Miluan gede dicaangkeun mah. Emang heeh. Saminggu mah aya teh hujan ya. Pas kamari nage di batur di lemur mah hujan marwae mah wahwih weuh. Ada kadieu mah teh nah ada teh hujan. Teh cok si baru dah teh cenana cek emak naon. Hujan cenah. Bah ada ka Cibugal mah teu nyampe. Aku buludugan. Mana orang kamu teh jangan cari kaca. Kebutuhan pare pak. Naon serangan aing masih hidup ge. Urang kamari saeutik ge langsung garing Mang Tis. Nu ngagarak gerek cenah CJJ. Kayak kamari jam 11 geus diangkat. Saware. Lemur bahan teh kemarin. Lemur kene bahanna. Ganin. Iya mah. Nyakar-nyakar karung itu. Gereut-geuteun hayang nu ulin. Tapi sieun teu ieu sieun teu balik deui. Sieun bingung balik manehna. Sieun teu kawas nu ieu nu gede. Nu gede mah langsung pinter. Sia ulah berantem. Ada yang urus sebenarnya we balager we. Untuk galak. Da urang nagih teu galak euy Mang Tis. Lain mereka gitu.
atuh. Ke jadi mere nu galak mah warung teh Sana itu mah. Indonesia Raya. Isu lidang teh. Power. Pakai lagi dia boleh tak? Tempat kurang di mana belinya? Kompak teh 2 kilo. Dua eh. Udah tahu kau tutup tumpeng aku, kau lihat mah. Uang lagi kan terbak. Telat mah huninya euy. Hah? Telat mah huninya. Telat teu payu. Telat. Puluhan tahun. Nyampe sagede kieu, geus sagede kieu teh laku. Mending ditebang. Heeh. Padahal mah bangunan da awet keneh pakai kai daripada pakai bajreng. Hampir urang mah beak. Purinyuh. Yang diganti yang purinyuh mah. Purinyuh no kabel sih salah. Kuring mati Bandung kan no. Kawin kita gini. Kalau nama purinyuh yang pangurus bangunan baheula para puluhan tahun kibana teh. Dibakal Burma oleh anger yang arawi. Hawana tiis teh. Heeh. Kan penuh gablogna teh diganti teh sih kan. Ayo purinyuh itu aku sirum teh gini. Gitu. Tapi da belah dia mah katutup ku awinya. Tapi bisi longgar kananya. Mau masuk we? Di kulit we. Ini buat sirum menarik kulitnya. Bukan nang sana di ocean sirum. Oh, dipakai nyayang sirum. Ini juga penghayatan gua. Lanjut itu mah. Lu ke head. Makan. Bro. Pokoknya kalau tidak Kan jadi buah ge buah menurut yang saya ibarat omah sekaligus. Oh, buah penyelang gitu. Tinggal nyobaetan tuh. Ai tuh, ayo mangruyuh ayeuna buah teh. Terus. Pan jadi hujan ayo. Teu para ruguh. ada ngalau lah bubakan anu keur ieu merau baca diper arugin Kumaha? keur kemangan teh lah bubakan keur arugin lah ke pakepuk. Oh, odeng. Oh, Kana mana nah sok aya odengannya. Oh, kana kemang. Laporan kali itu kan agaran. Lain abi mah pernah sadidinya tadi luhur. Dia na tangkal sampe abi teh keur ngalat cengek nah ujujubrong teh ngegiung yung. Nah naon eta teh ceng teh kitu nya. Kana kemang sampe. Oh, Kana kemang sampe. Mas rumit
itu praktek. Malah mau ngalah. Gimana naon ieu? Oh, ari teh diganggu mah. Jadi kepuk mah enak itu menurut kamu. Wah, itu orang lain kan orang kan teh nyaho ngaranna odeng teh. Odeng mah rada panjang, kalau di panjang. hidung. Ujug ngagulung wae, ngeong. Ih, centena naon eta ngaguru. Nyamperkeun dina heueuna sirak kitu na kuping. Zaman orang hijau mah sudah kena kopi. Gedaekeun. Bener ge aya mah eueuh sekarang ingat deh urang itu. Ih, meunang basa keur ngored tuh dina tangkal paria. Aya Heeh. Ieu paehan we bongana maneh nembongan ceng teh ka urang, da urang mah sieun. pada obat tuh masuk. Aman urang hijau deh. Jika goyang-goyang. Jadi kadek kuluna kapasnya podi makna. Kadek. Matu di Bandung si jejen. Eta kok bisa? Gampang ya Jadi kieu ya Harap-harap. si jajan di ieu teh galengan. Jajan di dieu ngagawir ya teh. Jajan di dieu macu teh. Dasar ka dieu tah malikna teh. Gampang ya kuluna. Oh nah nya. Untung teh di topi. Udah anger jebol kulitna mah. Jebol. Coba sirah mah Jahitan tuh seberapa jahitan. darahna sok juu. Coba ngan untung teh. Topina teh teu soek gitu. Oh jadi itu jadi ukuran. Udah lagi ngerjain bilik batang. Berarti kuduk make panto harup nagenya. Kotakkeun we di pakuan kieu tah. Tinggal ngamenyeng gitu. Ditarik. Separuh teh mah naik. Namun hayang nyinggung ke jero. Mun teh dipantuan mah sarua wae bohong. Nyari. Oh, emang gogok nu asup. Cicingnya. Masih ada waktu ya. Satpam yang satunya si penjaga. Yang satu ngalun kemana tahu. Elodan. Elodan. Tuh, ya tuh. Oh, ayo datang. Oh, keur diomongkeun sih ya. Ayo ku kerubutan berenan. Wah.
Oh, nyantai. Angin ngahiliwir. Tapi guguludugan. Tek man di lemur hujan mah. Apa itu dan murah? Jika nama. Ada. Oh, baik dah kok. Kita hidup kita malah hiji. Oh. Kok mau nyang sama. Oh, balik na sama lah. Ya. Kok mereka hidup kita malah kok. Oh, balik na sama lah. Arwek kayaknya. Oh, mau nyang sama. Ayo ka dia bapampring. Mulang. Hujan turun ke hanap. Nyanak parab di hanap. Sagitu nama tanagana kuat. Jimat aku. Dasar jimat. Kuatan. Lain jimat sama cengek gitu semua. Patek. Kunaon disok disebut patek. Patek. Ari di tuna mah di pasar induk aya ngaran Mas Patek ngaran. Mas Patek. Tukang jengkol. Disebut patek sebagai keluarga. Jadi Hasan. Biasa tidak bengku. Oh, cengek pada cengeknya barengkung ku patek. Oh, dasar. Oh, sakitan mah kuat ya Allah. Memang ari gering teh dah henteu jadi patokan bakal maotnya. Panok umur gitu. Ndak memang patokan anu kuat mah. Ngaran jimat. Hanapna nya. Kandel. Andal pisan. Bangka begini, kita berapa perikemanya? Oh. Ini tuh. Dicerikan wae manggodeg mah mere. Oh, boga cenah 3 kali. Ngan pada jadi tuh. Hadap ke sini. Tuh. Ya. Beginilah. Di tempat Oma berkebun ya. Ada saung sekarang mah. Ada saung, tempat neduh, tuh. Tempat istirahat kalau kita capek. Tuh, udah siap kalau umpamanya nanti panen juga bisa nampung di sini. Lagi rapi-rapiin, nyeret-nyeret sedikit lagi lah. Insya Allah selesai secepatnya. Tapi kerjaannya ada selesainya, nyambung terus kerjaan tehnya, bersambung kayak sinetron. Balong kararancang kabeh. Capek. Perpoean gagah. Gagah mah kabeh bocor balong nage tuh. Udah ya segini dulu ya.